Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bare sudah. Orang dinten ayeuna bade agama Video kompilasi tentang C O B I D siji salapan copit 18. Ayeuna ayo urang ningali videona. ayo gas. Dadah. Ji, kemana? Naon di? Ayo mana make baju naon? Panas kieu teh hujan, mamake jas hujan. Tuh ka dieu lah geura. Hayang ningali. Kalain gitu di panennya teh usum virus. Jadi orang teh kudu jaga diri. Jaga diri, jaga diri. Eta mana geuningan naon? Sapatu botas sabeula. Kekeongeun suku, kita asup virusna kana suku. Paeh mana atuh. Iya teh sabatu bot teh asalna teh 2. Ku bapak orang pan digadekeun sabeula. Bahaya tuh lah. Urang mah pan lebih baik mencegah daripada mengobati lain. Iya, urang balik heula. ya Pak, mana kemana? Iya Pak, di dieu, di dieu. Oh, Jang. Apa bade naros? Bumina Papardi di PL mana? Itu Pak, di pali itu tuh. Mana Jang? Itu tuh di pali di tuh, Pak. Di pali di tuh, Di mana? tuh di tuh. Tuh di tuh. Di mana? Oh, nuhun atunya. Jadi jagalah jarak 1 meter dari lingkungan keluarga, teman, sahabat, ataupun pacar. Jaga kesehatan kita demi menyelamatkan sebuah dunia. Kamana mana? Naon tuh di? Mana eta motor naon mana? Baru mana? Nah, atuh ari maneh naon ih? Urang rek apel. Keula. Sete apel. Cek pamarentah ge kita stay at room. Stay at Hop. home. Kita berarti kudu ngajedog di imah ulah ka mamana. Bebal teh sia. Nya. Tuh atuh ih. Maaf tong gas. Kayak atuh mah jadi dah. Ayeuna pamarentah kitu terus mena virus. Jadi pamarentah nyadiakeun stay at home. Jadi sia maraneh kitu cicing di imah. Aya teu perlu teuing mah. Geus we ngajedog di imahnya. Oke. Itu tuh, sekarang lagi serang. Woi, Eta si Alukar teh salerat. Aing mah jinongna siga tukang sate no josan. Serang. urang sekitar ieu. Bapak sia kakak rumpul wae. Ya. Jadi urang teh ulah waka karumpul. Ulah waka riungan kusabab ayeuna keur viral virus COVID-19. Kela. Jalan teh ka mana? Kahadeurkeun nuhun. Ada tuh tinggal videona. Kamu hilap. Like Komen Share. and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Please turn up the bass and make them holler.